Nah, Iya tong, aing keur mungkusan berkat tong. Aing teh ulang tahun mau ke 45. Meluting si Ma gaya geus kolot ge. Berkatan sagala ulang tahun teh. Bagan uing be, tari berkatan. Tenang be tong, kayaknya lagi kue berkatan, mun tahlilannya nya. Padu bae si Mama. Manya bagan uing. Di berkatan apa tahlilan? Heran uing mah. Ma, ari uing sih lahir tanggal sabaraha? Nyana teh lahiran teh tanggal 17 Agustus tong. Namun tuh selama aing keur milu balap karung, nyana teh borojol ngajarok karung. Makanya nyana kue ngaranan otong kasarung. Geluting, uing disarokeun jeung anak meong sih naha. Terus tong tanggal ngomong dia panganterkeun nya berkat jang ceona hiji, ceilah hiji, jeung statangnya bijakeun. Oh, Ieu berkat ulang tahun aing. Pengen barang akan bae mentat gua. mana? Ya, kuat. Jelas bae menang ge. Oh, kelah. Ada mana? Oh, Kebarahean. nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau yuk abisin sadik deh. Ya. Aku. Lah. Ya berkat ya mak. Tanah gantar, cokot sorangan. Nuhun ya. Nya. Pron, 17 Agustus teh ka mana euy? Alusna teh. Menang nama sih kan nama he muncak he Kandi, atuh kali tuh kalau urang dinas dinas, maka cermai. anjir jojo teuing cermai Mantap. sabe lu dulu bang produk mah senang bae Oh, Pak. Potong. Beneran. Tong. dila dila Yuk, yuk. Dandap lah, dandap nya mah dandap. tong aing teh aya ngayakeun acara 17-an rek di rumah kandi Asal naon? sama aya rencanana rek muncak ka ditu dinas Oh, penas urang. Ek naha deh. nancepkeun bendera ka luhur ka ditu urang teh rek memperingati pejuang pahlawan urang baheula. Oh, nanggeus atuh. Ka aing milu. Aing kasih terang heula, balikan ka si Icut. Toleng. Tah, aing nitip berkat muconah. Aing mau diajak Aing gitu. Ada sini. Pron. Gua ada anjeun bebe. Jeung urang bae mah jeung urang. kan beb Akan mun si mama enak. mantap ieu mah lah Buka sih buka. kosong geuning cadah Tah tulisan kosong ini Anda belum beruntung, coba lagi. Jadah si emang ngagawekeun aing ieu mah nipu aing. udah salah urang ieu mah Heuh. adegan bege dan coonah ieu mah Ayolah. Ambil dulu mah datang lah. rapi handi Ayolah, Pron. Ambil dulu mah cana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam mau nonton Yo, Pak. Wing mau berkat ulang tahun si Emak. wah kebeneran aing keur lapar tong tumben tong manyane bager biasana pelit manyane kan Teuing pugu peda si mana keur ulang tahun mun bager ge. Pak. Aya si Icut tau. awas icut nage keur ulin ka baturana kasih mumun baturan sakolana baheula rek nadi tong nanyakeun si icut Iya, Pak. Ek ngajak si Icut muncak, ek terus juga bendera di puncak memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. oh halus tong aing ge ngadukung lah jadi kitu tong halus tong ali generasi muda mah tong isi waktu-waktu kegiatan kemerdekaan teh kudu hal-hal anu positif tong geus lah aing ge milu tong muncak iraha Lah si Bapak mah geus kolot deuh ulah milu. Mal kuat geura muncak ngage. ah tong nyaho naon sih tong aneh aing teh yo umur labe kolot ari jiwa mah muda tong aing beuki kene parawan tong aing mah yo 2 gunung ge yo ku aing mah bisa didaki dipeting tapi tong 2 gunung tong Waduh, eta mah gunung kembar janda tuh, Pak. Geus ah. Ek kasih itu lah. Assalamualaikum. tong waalaikumsalam nuhun tong bejakeun ka mah Manye janda tong Kur OTW jandana. Ibu-ibu jeung awewe tinggal dari. Assalamualaikum. Oh, gitu.
Waalaikumsalam. Ada neangan be karopok neng. Nadi, kangen kan Neng. Kangen yo. Atek ngajak neng. Suang muncak aditu masih berbendera. Emang bade acara naon, A? Atupan kada beli teh. Acara 17 Agustusan. Urang suang ngacung bendera di puncak. Neng mumun sing bade ngiring, ayo. Satu, A, mumun ge bade ngiring, ah. Yang satu, neng Icut, neng mumun. Ketok ngilap tanggal 17 Agustusnya. Apa yang masih petot? Go. Nah, mau aja. Kalau tinggal nema, milu ge ngaruh bae. Duh, bangkong kamarananya. Susah-susah amat sih nama duh. Bangkong teh. Selain jamana sugannya. Wih, kabaran petot. Petot. Ternas ya. Sia tong. Nah tong. Atuh biasa bae aing mah ngalah bangkong da pagawean aing mah kieu bae ti baheula ge. Petot cenah mah. Di zaman penjajahan nepi ka zaman merdeka, hayu be ngalabangkong. Bongharan teu sia teh. Nah sia tong tumben tinggi gerak-gerak ka aing. Biasa lagi sia teh ngajailan ka aing. Kieu tot. Aing jeung barudak aya acara muncak milu moal. Muncakan dia emang tong. Tapi tot, pines urang milu moal. Biasa ngarcanakeun ieu Agustusan. Atuh milu aing lah. Aing teh pauliran aing di kebon kitu teh. Nanggeus kuing dagoan doh di jembatan Cigantung. Heuh atuh tong. Kesukaan aing nyamper. Dagoan bae ho. Emang ecun geuning. Bang. Naon petot? Terima kasih nya Macan ka dieu. Terus di mana, Bang? Nyawa ting tat, ange poho geus cindi. Ngade nya negron aing. Bang. Uing ek muncak. Memang ek milu moal. Rame dah jeung barudak. Jeung ek milu hayu atuh. Bareng baturan urang kalian. Urang cua ngarayakeun hari kemerdekaan di puncak, Mang. Ayolah, ramekeun sekalian. Petot, nyane ulah padu bisa ngarayakeun abae. Nyane kudu bisa menghargai, menghormati jasa perjuangan para pejuang Indonesia. Jadi, nyane teh kudu bisa ngisi kemerdekaan ieu teh ku hal-hal positif. Nyane sebagai generasi muda kudu bisa berkarya tot, anu berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Nyane ngarti teh tot, ngomong. Oh, Mang, arti Mang. Aya gini ngarti. Aing bege nu ngomong teh ngarti sama Petot. Iya. Si Mang mah ngalawak arep si komeng. Kumaha, Mang? Jadi teu milu. Milu kan dia tuh Petot. Astagfirullah, Mang. Ongkot yang si bejaan. Ala poho di bae, dasar pikun sudah siama ih. Geus ditu Mang dah balik. Risi aing mah ih. Ditu balik-balik dah. Oh, aing balik tot. Aing mal muncaknya geus teu kuat tuh urna dengan aya FDI mah. Ya Allah, ting aing mah boga mamang cek pikun-pikun teuing sih. Ah, buat aing mah. Tong, ali si Petot sana narungguan di mana jeung barudak? Teuing da kuing majaan mah tah nungguan dulu popo. Susut lah atuh be bawa maraya bordakna. Ampura barudak, aing telat heh. Otong ngajakna kapan durian? Masih. Ayo tot, cong angkat bae. Geus burang yeuh. Buat agak atuh ah. Gila. Dak, tungguan dak. Lain gahang milu siapa? Kamana beca, Saiful? Biasa geus nyawa Telat bae, got dah. Gila. Buka Saiful,
kembangna ya Allah kembang ekotkeun. Pak Tatang, ini teu mau atas. Kan barang-barangnya di atas. Ah, heueuh aing poho aya di imah tinggalin. Nyanggeus daguan euy. Nyanggeus atuh daguan be di itu, aing nyokot heula. Tot, di si Petot. Tot, antar aing tot age. Jeung Petot, Pak. Nyaba atuh lah, geus. Oke. Jeung Petot pe kali itu. Nyagis barudak age, urang teh heula bae. Lewat lah. Kade Tot, Pak. Jadi Pak. Mason, kan ada dia. Gua yang teh nunggu nyanek muncak. Ari si Petot kan di. Kan kamari mah nu ngajak aing teh. Oh, si Petot ke kantor si Tatang. Pamertua. Nakotas tinggalin. Macon, tumben geuning bawa ka Bogo. Ieu mah lain ka bogo aing yo. Ya mah penyanyi dangdut, dang hiburan ka di luhurnya. Ayo. Geus go masyarakat ah. Ayo. Macon mana nunggu ranggutan lu. Aduh, dangdut. Ayo semangat. Bisa woi. Ayo. Kilo poin. Heles istirahat lah, Bo. Yuk ah. Mana ayo? Depan. Istirahat lah nya. Barudak, istirahatan coba lah. Ngopi heula sok. Abah demu teh. Sok we neng heula, ketos neng A. Ya amu. Seger. Barudak, ayo lanjut. Ayo. Ayo. Yuk, singka ieu teh sore teh kaduna. Gupron. Gupron. Woi, ya gotong kumaha si Gupronnya. Gotong. Pingsan. Udah, gotong bae kuat, sing borangan. Gotong. Gotong. Yuk. Tas tangon si Gupron tasna bawa. Gupron woi. Kumaha tuh yo ini papan. Gupron ada kana bener para kene gedinya. Gupron Gupron. Nyampe Chan. Nyampe. Ini nah pingsan Gupron. Aing mah teu pingsannya ngapura-pura pingsan sangat lempang. Ngagawe genjal emas ya. Maedan Gupron, maedan. Oh, bari ngeunaheun euy. Ya bawa ke saya Gupron. Sangat tuh tapi euy. Yo. Puncak we. Ke puncak. Oh, nyampe Pron. Ayo tong. Karena tanggal 11 Agustus 2020. Perjuangan orang sia-sia euy. Mantep oge. Ayo ah, tuang teduh bendera bae. Mas bro. Siap, Macon. Pada. Hormat. Terus. Saiful. Teks proklamasi kita. Yang macakan. Siap 86.
Tanah kena minyak sugan. Kena minyak tadi. Oh, semua. Nah, goreng lagi nang. Ngap. Saiful. Ya malah teks proklamasi ya. Ya mah surat tanah sawah, Bol. Oh, belum kemasi ya. Oh, kali lakeun dah. Blado. Siap. Buka. Serius. Yo, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nyane cari cing besina. Merdeka. Hormat, gerak. Semuanya bangunlah jiwanya.